Halo. Guru kayak mah, daguan yang di mah. Ayo misi. A few moments later. Anjing si kuproy teh leula teu inget aing nganti tadi. Nya kemana? Bos. Bos. Kemana bos teh? Duh, hampura bosnya. Terus mencit layam tetangga bieu teh. Loba alasan cacing mogok. Ayo naon di bos, merasa kurang ribut deh kayaknya. Naon. Aduh, anjing datang-datang si capuk. Naon ya teh bos? Aing sebagai preman di dia. Kamanatan Kamanatan naon bos? bahwa aing boga potensi neruskeun ustad di dia. Hah, Ustaz cabulin bos. Ye, smackdown boy. Jadi kieu. Aing teh boga ilapat bahwa aing bisa ngeberantas anu godin di bulan puasa. Ngerti deh ya? Ngerti bos. Tapi naon saya makin baju nu kieu patun. Baju kumaha deui atuh bos ngesalah di wae. Tah, gua yang diwaris. Asik di waris ieu teh. Salila raja urang bos. Goblok main unggul keur dinas. Buru saling buru. Atuh bos. Tah, gitu yang make baju. Lain hari pinjam ka pinjol hukumna naon bos? Riba tolol gitu mah. Riba teh naon? Itu riba. Tanggal cahung bos. Naon? Lu gitu teh. Setan. Terus kudu kumaha kau urang? Atuh lu kitu mah deui kudu ditewa. Kumaha? Ditewa. Oh, ditewa. Tahu bisa ke head. Hei. Dasar. Mau jadi apa kau? Naon si garaje, da emang awewe mah bebas. Wah, yakin teh bisa gitu. Da aku teh cewek, aku lagi dapet. Emangnya cowok gak bisa dapet? Kita percaya dapat tahun. Wadul bos, wadul eta mah. Satu urang. Yakin deh kayak wadul eta mah, Pak. Lihatlah, pas ada penipuan undian. Bohong bos. Percaya deh kan, periksa kudaeknya. Sok gue periksa. Gosok lah. Oke. Bohong ieu mah. Euy, nyari teh di mana? Aduh, siapa bos? Ceceng ya. Babarungaan. Sing jero atuh, mau ke tempo jauh-jauh teuing mah. Hah? Ada jero? Oke. Sia tuh aja gitu igeli. Cicing geli naon, Neng. Percaya kan ayeuna mah? Percaya. Gae. Aduh, Pok. Nempo tah aya kieu. Lah, geus lah, gara-gara marah-marah waktu aing dibeak. Rahasia. Bos, kaman mah. Cicing. Tuh. Kamu bilang, Pak. Neng, kamu tahu gak ini
bedanya kenapa kamu putih, aku hitam. Kenapa? Sebagaikan kopi harus bersatu hitam dan manis. Iya, lagi dasar lo goreng patut. Goreng patut. Tapi goreng patut tidak sama saya. Malah lagi jawab. Wah, maksiat. Wah, samperkan bro. Samperkan. Bos, kabur. Bos, kabur. Ini. Wah, sia. Ada duaan wae di bulan puasa. Misalkan wae bos awe na. Misalkan. Ayo Neng, ngilu jeung Mamang. Jangan, jangan. Ayo. Heh, Mang. Dek Neng. Misalkan. Bulan puasa. Itu non maksud. Alah repeh maneh. Lah. Cicing jeung Amang di dieu. Ay, jangan setelah aku jijik. Kumaha cicing? Heh, dengekeun. Aing sebagai ustad dadakan mencegah perbuatan koskieu. Dewe teh geus kawin. Geus kawin. Roy. Naon bos geus kawin. Manya. Tuh buktina budak aing. Naon bos? Ay, mama nenen, udah ngolong nenen mama. Jadi bapak nanya, jika jin. Tuh, ganteng kan budak kurang? Ganteng. Iya, berusak lagi. Oh, iya. Anjing si bro tadi dari jadi kieu aing teh boga ilapan bahwa aing bisa ngeberantas di bulan Ramadan. Oh, itu aing baju. Aing bos mun minjem ka Pulau, naon ya? Naon bos? Tuh, ketepot. Naon bos? Cau. Eta leungeuk kan. Terus kumaha? Woi, Naon sih garaje? Emang awewe mah be. enggak tuh ada. Udah cewek, lagi datang. Emangnya cowok. Dialog lupa dia. Piksa Asup atuh. sing rada jero atuh mau ketempo deket-deket ting mah Ulang. 1, 2, 3. Kamu lagi. Aduh, geli. Jangan itu aduh gitu. Aduh, geli. kumaha Mau ke tangnya. Geli. Oh geli. Geli. 1. Sok ke dieu. Aduh, jangan itu atuh. Ih, geli. Gitu. 1. Satu, 2, 3. nempo
nempo tah hayang kieu. Geus lah, gara-gara marah rane waktu aing